Banyak apa ini? Terus ya terus. Pak ada teangan kan itu. Ya, tapi dia teh 2 embereun. Tuh, 2 embereun. Aya abdi mah kan semprot ieu teh. Jadi amun dia teh semprot teh. Coba deh, Pak. 5 tetes. Tuh kaburu pulang si akangna ya salah. Pokoknya abi mah ini sareng anak istri nu gede 2 di rumah. Ya, pokoknya kita ikuti ya. Ikuti keseruan di saung impian ya. Keluarga saung impian enak wangka saung batur ningali. Kampung bambu ya. Tuh namanya Uwi, kampung Uwi. Coba. Oh. Iya teh usahanya duka. Tuh kasaung itu tuh. Tuh. Tuh kasaungnya di luhur. Ayo mah. Nah, karena mah kurang kasaungnya. Nah. Latad tuh sekali-kalinya pun bojo teh kudu dibawa ke saung ke kebon tongcing we di rumah. Tuh kayak nanti kali itu tuh aduh kumaha itu naik ke saung itu tuh. Ini tadi luhur. Oh. Maki bapak nu salah. Salah berarti melakna. Adik mah. Capek. Lagi di mana deh teh? Di kebon. Iya. Mau ngalah naon di kebon teh? Ngalah apa? Ngalah bawang. Bisa enggak? Bisa. Salah melak teh. Sugan teh. Can datang Dede. Bapak tadi teh heula soalnya ngagandung. Ini jadi dilepasin bapak kali tukang heula. Duduk. Ngapain? Aduh. Wis. Apa itu? Ngelewang. Kok bisa di mana, Dek? Tuh. Ya, kieu ya keluarga saung impian. Ieu ayeuna abi ayeuna jeung anak istri di saungna Mang Dek putana Pak Usep. Kamari abi kan tos di saung Pak Iwan, tos di saung Mang Ade. Jadi abi mah berhubungan dengan saung we nama sepupu we ningalian saung batur. Nah, lumayan nah di rumah teh rada jauh 10 menit lah 15 menit naon tuh ikuti terusnya perjalanan saung impiannya anu resepnya
teras we tinggalinya konten-konten abinya tuh sampai di gieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.